dengekeun ku sia atuh goblok masih teu kaharti keneh. Aing teu nyebutkeun sakabeh awewe kitu anu geus boga salaki, ngan aing teu resep ceuk aing ge ka awewe anu sok ngalalawan ka salaki. Komo teu bersyukur kana penghasilan salaki. Kitu aing mah ngan nyukur nyadarkeun cing rarukun rumah tangga teh ulah berantakan komo geus boga budak mah karunya anjir teu ka barudak jadi sasaran ta budak sia kitu. Ayeuna aya nu komentar ka aing beureun amang cenah nu kitu mah keun bae ka diri aing sia ulah kitu ulah nurutan aing karunya anjir ka barudak dina naon jeung ulah sok ngalawan ka salaki ceuk aing ge. Kudu balalener hirup rumah tangga mah kudu alalakur ajaran budak anu alus pendidikan anu alus kitu atuh hayang aing mah lain ieu mah jawabanna amang kieu Asia mah teu kapikir ku aing tah teu didengekeun omongan aing sia mah cing baraleg hirup teh kudu boga otak atunya omongan aing teh kudu diserap goblok nya ge aing kasar goblok tah. Meureun aya kata-kata aing nu kapake tah meureun sugan lamun teu kapek geus tong didengekeun anjing ku sese teuing sia mah kalah ka ngaramek ka aing. Pikirkeun heula memeh ngamek ka aing teh pikirkeun aing teh bener teu kitu kitu atuh nanaonan kudu pake ngamek ka aing. Ieu mah ngabejaan kanu teu bersyukur kanu sok ngalawan ka salaki geus eureun ceuk aing goblok sia teh.